Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajengkeun deui ngalogat kitab Sulamut Taufik dina channel YouTube Abu Nafisah. Ila aya sila angin nepungkeun ieu jalma hukana itu madkur ail madkuro tegesna nu dicaritakeun. Minisfil akhiri tina satengah anu akhir min Sa'bana anu tetep tina bulan Sa'ban. Wa yaumi syakki sareng dina poenan mangmang bima kana perkara qoblahu anu tetep ieu ma dina samemehna itu nisful akhir. Ae bi aya suma tegesna ku secara puasa ieu jalma khomisa asarota dina ka-15 watali sareng nyanding ieu khomisa asarota hu kana itu nisful akhir. Wayastamiru sareng neruskeun ieu jalma kana itu saum falau abtoro mangka lamun buka ieu jalma ba'dahu dina sabadana itu nisful akhir yauman kana sapoe walau bi udrin sanajan kabuktosan itu iftor eta sabab aya udur kasaparin sapertikeun nyaba au marodin atawa gering au haidin atawa haid imtana'a mangka narima kacegah naon asaumu puasa ba'dahu dina sabadana itu iftor. Wadalika sareng ari hukum eta anu dohir li anabil wasili karena sanyana eta tetep kunepungkeun kana puasa yan tapi aya sepi naon qasdut tahri ngamaksud kana ngenya-ngenya li Ramadana kana bulan Ramadan li Ramadana kana puasa bulan Ramadan au yasumu atau puasa ieu jalmahu kana itu nisful akhir li qodoin karena ngodoan walau linaplin sanajan kabuktosan ieu qodo eta pikeun puasa sunat bi ansaro aku secara nyareatkeun ieu jalma finaptin dina sunat wa absada sareng ngaruksak ieu jalma hukana itu naplin afada maedahkeun hukana itu kaul saha Az-Zayadi Imam Zayadi aw nadrin atawa puasa nadar bi anadaro ku secara nadar ieu jalma sauma yaumin kana puasa sapoe pawa kopa tuluy metukan ieu yaum yaumasyaki kana poenan mangmang amma laun nadaro anapon lamun nadar ieu jalma sauma yaumi syaki kana puasa dina poenan mangmang ibtidaan dina mimitina fa innahu mangka eta sanyana itu puasa atau saum eta layan akiduh henteu jadi itu saum li annahu karena sanyana itu saum eta maksiatun anu maksiat kana dril idaini sapertikeun nadar puasa dina lebaran 2 wa tasyriki sareng dina poenan tasrik apada maedahkeun hukana itu kaul saha as-Sarqawi Imam Sarqawi ae payahilu tegesna mangka halal naon saumuhu puasana itu yaumusya li kodoin karena ngodoan puasa wa nadrin sareng nadar kana puasa bila karohatin kalawan teu makruh musyariatin karena gagancangan ila baro atid dimati kana lubarna tatanggungan wali anna lahu sareng karena sanyana eta tetep itu saum sababan aya sabab pajaja mangka menang itu saum kana dirihi sapertikeun nyubangsakeunana itu saum minas sholawati nyatana pirang-pirang salat bil auqatil makruhati dina pirang-pirang waktu anu dimakruhkeun walaesa sareng sanes eta minal asbabi tetep tina pirang-pirang sabab naon al ihtiyatu ati-ati li Ramadana pikeun bulan Ramadan bila khilafin kalawan teu aya ihtilaf apada maedahkeun hukana itu kaul saha al-Husni Imam al-Husni
wirdin atawa karena anu kawarid wa huwa sareng ari itu wirdin eta mah perkara yuk tadu anu dibiasakeun naon saumuhu puasa kana itu mah tatawuan karena gawe pasunatan sawaun sarua bae kana kabuktosan ieu jalma eta yusridu ngalanggengkeun ieu jalma as-sauma kana puasa biani eta daku secara ngabiasakeun ieu jalma sauma dahri kana puasa satahun ao ya sumu atau puasa ieu jalma yauman kana sapoe muayyanan anu ditangtukeun ieu yaum kal isnaini sapertikeun puasa dina poe Senen wal khomisi sareng puasa dina poe Kemis am yasumu atau puasa ieu jalma yauman kana sapoe wayab tulu sareng buka ieu jalma yauman dina sapoe pawa kopatului metu kanaon saumu puasana ieu jalma dalikal yauma kana eta poe syak falahu mangka eta tetepikeun ieu jalma siamu ari puasana kana itu dalik watas butuh sareng tetep non adatuhu kabiasaanana ieu jalma almadkuratu anu dicaritakeun ieu adah bimarotin kalawan sakali wa hujjatu dalika sareng ari dalilna itu madkur eusina madkur teh yaumus syaki sareng nisful akhir eta qauluhu alaihi salatu wassalam dawan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu ulang ngaheulakeun aranjeun kabeh Ramadana kana bulan Ramadan bisaumi yaumin ku puasa sapoe wala yaumaini sareng ulah ku dua poe gitu atulah ila rajulun angin tegesna lalaki kana nu kabuktosna ieu rajul eta yasumu puasa ieu rajul yauman dina poenan sak fal yasum mangka kudu puasa ieu rajul hu dina itu yaum rawa ngariwayatkeun hukana itu hadis saha as-saykhani faqauluhu alaihi salatu wassalam mangkari dawuhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu lapad la taqaddamu eta huwa ari itu la taqaddamu eta bipati awalihi tetep kalawan dipatahkeun mimitina itu lapad la taqaddamu wasanihi sareng anu kaduana itu la taqaddamu wasalisihi sareng anu katiluna itu la taqaddamu wadalu sareng ari make dal eta musyaddadatun anu ditasdidan li'annahu karena sanyana itu la taqaddamu eta mudhari'un fil mudhari asluhu ari asalna itu la taqaddamu eta tataqaddamu walakin hudipat sareng tatapina dibuang minhu tina itu lapad la taqaddamu naon ihdata aini salah sahijina ta dua hakadanya kitu hadpu apada maek hakada ha inget kadanya kitu hadpu apada maedahkeun kana itu kaul saha Muhammad Kurdi wal Husni sareng Imam Husni wa qala sareng ngadau saha Atiyatun Syekh Atiyah qauluhu ari dawuhan Kangjeng Nabi la taqaddamu lapad la taqaddamu eta bi fathhi ta'i tetep kalawan dipatahkeun ta'na asluhu ari asalna itu la taqaddamu eta bita aini tetep kalawan make ta dua au bidammit ta'i atawa didomahkeun ta'na wa kasri dali sareng dikasrahkeun dalna wa qauluhu sareng ari dawuhan Kangjeng Nabi illa rajulun lapad illa rajulun eta badalun jadi badal minal wawi tina wau aha paragat ieu kaul waman afsada wallahu a'lam bissawab.